panisan urang Walanda Jalan Braga molongpong ka Kebon Raja tempat panisan urang Walanda Jalan Braga molongpong ka Kebon Raja tempat panisan urang Walanda. Hate gembira taya bandinganana kuring loba duit jeung kabogoh gelis pulang-pulang hareup moal lila deui arek dijadikeun pesta perkawinan mun taya halangan atawa alang marintang waktuna pukul 8 akad nikah dilangsungkeun moal seserahan jeung moarek dirian bisi garewa datang gagandengeun ieu hate gembira taya bandinganana kuring loba duit jeung kabogoh geulis pulang-pulang hareup moal lila deui arek dijadikeun pesta perkawinan mun taya halangan atawa alang malintang waktuna pukul 8 akad nikah dilangsungkeun moal seserahan jeung moarek dirian bisi garewa datang gagandengeun taya bandinganana kuring loba duit jeung kabogoh geulis pulang-pulang hareup moal lila deui arek dijadikeun pesta perkawinan mun taya halangan atawa alang marintang waktuna pukul 8 akad nikah dilangsungkeun moal seserahan jeung moarek dirian bisi garewa datang gagandengeun pulang-pulang hareup moal lila deui arek dijadikeun pesta perkawinan mun taya halangan atawa alang marintang waktuna pukul 8 akad nikah dilangsungkeun moal seserahan jeung moarek dirian bisi garewa datang gagandengeun
gawe teh cing teguhan hiji-hiji. Poe ayeuna teh. Nya hiji. Mang Ajit, Kadua, Mang Unung, katilu, Mang Iwan, kaopat. Mang Yang, Beulah geuningan seueur. Mang Anel. Sebentar. Geus suka kabawaan we. Oke, Mang Anel. Nya Di mana teh ya? ai sore mah dina ngelat. Ayo atuh. Ari mider kukurilingan bari nyora luput jengkia ngarah lempeng tuh kahanca numpak garu kuring suka-suka jam 8 nungang terang datang kuring ngariung jeung babaturan bari ngobrol uplek pisan keur ngemutan tina bidang pagawean hayu kurang mah gawe najang capek dibrasare huruf lain mingguan tas pecatan kuring diburuhan hayu kurang mah gawe najang capek dibrasare huruf ukure buan keur nafkahan anak pamajikan gening kieu haliring munding magatru jeung beluk eta kamina beasi memang ngeuti aki diguar kukuring ayeuna Aja sakapur sakayang seri. Sing sumpah ada batu geus kuliah teh. Cicik menurut Mang Ajit mending balik koyak kieu. Teu bener kumaha cing. Ning nunggu anu nganteran atuh. Anu lantaran itu nih. Saingan hararese da di rok. Ari mider kukurilingan bari nyora luput jengkia ngarah lempeng tuh kahanca numpak garu kuring suka-suka jam 8 nungang terang datang kuring ngariung jeung babaturan bari ngobrol uplek pisan keur ngemutan tina bidang pagawean hayu kurang mah gawe najang capek dibrasare huruf lain mingguan tas pecatan kuring diburuhan hayu kurang mah gawe najang capek dibrasare huruf ukure buan keur nafkahan anak pamajikan gening kieu haliring munding magatru jeung beluk eta kamina beasi memang ngeuti aki diguar kukuring ayeuna.
kurang pangambahan tina ngolah pertanian gebewara di pertanian pupuk jeung bibinihan walatra kentong padung dengan malaka mukti ya kelompok tani atos ngahiji mugi abadi para tani ulah kantung daki kaum buruh ulangan saukuripu nangela contoh pasawahanana prakarap kusarerea ngarah unggul nah hasilna China bangun irigasina prakarap eta sawahna ngarah unggul nah hasilna dampit teu kurang pangambahan tina ngolah pertanian ye bewara di pertanian pupuk jeung bibinihan walatra kentong padung dengan malaka mukti ye kelompok tani atos ngahiji mugi abadi para tani kudu sugi mukti kaum buruh ulangan saukuripu nangela contoh pasawahanana prakara kusarerea ngarah unggul nah hasilna subur China alus irigasina prakarap eta sawahna pasti unggul nah hasilna nangela contoh pasawahanana prakarap kusarerea ngarah unggul nah hasilna subur China alus irigasina prakarap eta sawahna ngarah unggul nah hasilna
salina rupa pan ieu ngangtung siloka diguar nembe ayeuna jalan ngembat ngais lamping pilemburan lemur dampit pangeurehan tempat kuring diriungan tu cirina cukang tempat pamungkasan antara Bandung Sumedang cukang jadi watesan diwengku malaka dampit sinang antai ge nyaksian zaman katukan malaka panuhun atos walatra malaka memang siloka geus nyata panuhun atos walatra memang siloka ayeuna mah geus walatra disangka malah karek salina rupa pan ieu ngandung siloka diguar nembe ayeuna jalan ngembat ngais lamping pilemburan lemur dampit pangleurehan tempat kuring ririungan tu cirina cukang tempat pamengtasan antara Bandung Sumedang cukang jadi watesan diwengku malaka dampit sinang antai ge nyaksian zaman katukan panuhun atos walatra memang siloka geus nyata panuhun atos walatra memang siloka ayeuna mah geus walatra tu cirina cukang tempat pamengtasan antara Bandung Sumedang cukang jadi watesan diwengku malaka dampit sinang antai ge nyaksian zaman katukan panuhun atos walatra memang siloka geus nyata
Gunung Garung teu digarap taringgul ku babatuan lamping kaler tebak gede lamping kidul pasir sodok Gunung Garung teu digarap taringgul ku babatuan Gunung Garung teu digarap taringgul ku babatuan Eta batu lain sabatu batuna Eta batu lain batu samanea Eta batu tempat moyang aki jangkung Eta batu di puseur Gunung Cigepek Kuring niang ngantuang yora jalan gembat nanjak Kuring lereh tinu dakreh lepas saung ranggong rek ngajugjug eta gunung taringgul ku babatuan Gunung Garung teu digarap taringgul ku babatuan Eta batu lain sabatu batuna Eta batu lain batu samanea Eta batu di gunung panggedena Eta batu di puseur Gunung Cigepek Eta batu lain sabatu batuna Eta batu lain batu samanea Eta batu di gunung panggedena Eta batu di puseur Gunung Cigepek
geus padeukeut beuki geget mun paanggang sok kariwang geulis bentang nu midang hate melang paur paanggang isuk wae rek didatangan sugan maneh nadaekeun geulis bentang nu midang urang Sumedang geulis eta rupina manis katempona geulis eta rupina bentang midang urang Sumedang geulis eta rupina manis katempona manis eta imutna bentang midang urang Sumedang geus padeukeut beuki geget mun paanggang sok kariwang geulis bentang nu midang hate melang paur paanggang isuk wae rek didatangan sugan maneh nadaekeun geulis bentang nu midang urang Sumedang geulis eta rupina manis katempona geulis eta rupina bentang midang urang Sumedang geulis eta rupina manis katempona manis eta imutna bentang midang urang Sumedang geulis eta rupina manis katempona geulis eta rupina bentang midang urang Sumedang geulis eta rupina manis katempona manis eta imutna bentang midang urang Sumedang mun penting sering kaimpi berai berang kabayang bae asana
kongkolak panon Samira ngolepat kokolebatan ngalangkan deui ka gambar ukur salira Jayanti jadi ciri kakiwari teu bisa ngahiji ngajaturami salira Kemang Jayanti jadi ngait kana ati Jayanti ngantos nu patali janji gegerowan hayang buru-buru tepung salira Kemang Jayanti nu mekar na taman hati Jayanti jadi ciri kakiwari teu bisa ngahiji ngajatugrami salira Kemang Jayanti kapilaran siang wengi mun penting sering kaimpi berai berang kabayang bae asana kongkolak panon Samira ngolepat kokolebatan ngalangkan deui ka gambar ukur salira Jayanti jadi ciri kakiwari teu bisa ngahiji ngajatugrami salira Kemang Jayanti jadi ngait kana ati Jayanti ngantos nu patali janji gegerowan hayang buru-buru tepung salira Kemang Jayanti nu mekar na taman hati Jayanti jadi ciri kakiwari teu bisa ngahiji ngajatugrami salira Kemang Jayanti kapilaran siang wengi Geus nu anyar deui yang haji yang andel Cep Uman Satria Cimang yang aneh bilujeng nyangakeun di Uman Satria Malati nu jadi nagawir rek
dilongop di tempoan sok sieun dipetik ku deungeun kembang malati nu mangkak bodas kamari sengit kabawa ku angin lebar teuing kembang malati nyah geudeuh rek dianturkeun ka cinta ngiclik ku kangeun malati pasir geus tungguan rek disiram buka dedeuh nyaah dedeuh rek dianturkeun ka cinta ngiclik ku kangeun Cimangu kabelah kalen ajam kota Sumedang kurang bersatu kayaknya seni tahu seni jamu malati nu jadi nagawir rek dilongok di tempoan sok sieun dipetik ku deungeun kembang malati nu mangkak bodas nyah dedeuh rek dianterkeun ka cinta kanggo salira nyaah dedeuh rek dianterkeun kembang malati nu jadi di pasir tengah nyaah dedeuh rek dianterkeun ka cinta kanggo salira nyaah dedeuh rek dianterkeun kembang malati nu mangkak bodas kamari sengit kabawa ku angin lebar teuing lamun kaambung ku deungeun nyaah dedeuh rek dianterkeun kembang malati nu mangkak bodas
gara-gara pamajikan hidup acak-acakan nyata temu persoalan malah jadi iributan. Dekau salah sakti babari pisan munderi pikir nama meureun cantik dia motrot bari jeung ciri kami jeung pamajikan loba pisan kaalaman mun nyarita di cokelan teu pisan timuruan wangi wang-wangan opat kali balara nya paradun akan mah teu pisan-pisan. Om timpa alaikum gamreng sing nerima panhirup di alam rame parang kuning gerdandan juga jabi ngabalkan naik terus-terusan majarek nian parawan. Gara-gara pamajikan hidup acak-acakan nyata temu persoalan malah jadi iributan. Dekau salah sakti babari pisan munderi pikir nama meureun cantik dia motrot bari jeung ciri kami jeung pamajikan loba pisan kaalaman mun nyarita di cokelan teu pisan timuruan wangi wang-wangan opat kali balara nya paradun akan mah teu pisan-pisan. Alaikum gamreng sing nerima panhirup di alam rame parang kuning gerdandan juga jabi ngabalkan naik terus-terusan majarek nian parawan wangi wang-wangan opat kali balara nya paradun akan mah teu pisan-pisan. Om timpa alaikum gamreng sing nerima panhirup di alam rame parang kuning gerdandan juga jabi ngabalkan naik terus-terusan majarek nian parawan.